Hampir teu bisa nyen video karena HP-na ketinggalan di imah. Untung pak suami datang gercep laju mawakeun. Halo baraya, kembali deui di kegiatanku sehari-hari. Masya Allahnya hampir teu bisa nyen video gara-gara HP-na ketinggalan di imah. Untung pak suami gercep mawakeunnya. Jadina ieu meh bae momen-momen anak-anak jararajan di dieu meh ketinggalan. Terus urang jadina teu boga stok jeung POD ke peuting. Barang konten kreator malah mun teu boga stok POD benya lamun teu boga stok jeung video sok para rusing. Para rusing teu boga jeung setor kana Mang Memet. Lanjut nyah drama-drama nu katinggalan HP-na urang tinggalkeun, urang balik kana ngalayanan anak-anak. Tapi di dieu urang minta bantuan kana pas suami hayang dihilian. Soalna urang inget teu can ngawadahan donatnya. Ieu caritana pesenan donat anu keur peuting nu asup kana wawa kangkring nanyakeun Teh Jarti donat ready, Teh Jarti donat ready teh. Alhamdulillah tipe ieu sampai seterusna donat ready. Pokona mah anu nek pesen donat gercepnya masuk ke wawa. Urang ngajual donat ieu 10.000 eusina aya 3 pasang. Pokona mah wani lah komo zaman kuari mah nanan serba naek, nanan serba mahal. Wani baelah 10.000 ge jadi anterkeun ka imah. Pokona mah ditarima di hareupeun panto tinggal nungguan. Bisi teman-teman kreator anu hayang kana donat boleh sayang pesen. Soal rasa bisa requestnya, soalna selera urang eta berbeda. Aya nu hayang rasa coklat kabeh, aya nu hayang susu bae, aya nu pokona mah bermacam-macam rasa disadiakeun. Pokona mah unggal poena setiap rasana selalu beda-beda, kadang rasa maca. Jadina kana teman-teman kreator anu teresep rasa maca atau rasa vanila boleh request. Cenah hayang rasa coklat bae Teh Jarti kabeh boleh sayang. Demi memenuhi pelanggan urang selalu mengikuti supaya pelanggan urang pada senang. Urang lanjutkeun deui bae caritana ieu pesenan poe ieu kabeh isi 3. Tapi lamun hayang double jadina cenah Teh Jarti kami cenah hayangna nu isi 6 berhubung boxnya lagi kosong ayana nu isi 3 kabeh jadi diberena double. Jadina 2 box tapi sarua bae soal harga mah anu isi 3 10.000, anu isi 6 20.000. Pokona mah selalu ready. Buat teman-teman kreator anu nek pesen donat ultahnya boleh sayang, boleh pesen soal harga terjangkau. Pokoknya masih ramah di kantong. Oke, buat teman-teman kreator yang mau pesen donat view boleh sayang, boleh pesen boleh. Pokoknya mah donat susu dijamin enak, dijamin empuk. Donat nageh lumayan menul-menulnya. Masya Allah ieu nyen donat penuh perjuangan luar biasa. Tapi lamun hasilnya bagus selalu memuaskan. Pokoknya mah bikin kita senyum-senyum.